Sampurasun wilujeng tepang deui dina pangajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester ganjil. Submateri kompetensi dasar 3.2 warna kalimah. Warna kalimah teh dibagi 4 jenis. Kahiji kalimah barang, kadua kalimah pagawean, katilu kalimah sifat, kaopat kalimah bilangan. Jenis kahiji kalimat barang nyaeta kalimah anu caritaan atawa predikatna nunjukkeun kecap barang. Contona A. Pacecep guru bahasa Sunda di SMP Mardi Waluya Cibinong. Caritaan atawa predikatna nyaeta guru. B. Ibu Dharma perawat di Rumah Sakit Samsudin Sukabumi. Caritaan atawa predikatna perawat. Jenis kadua kalimah pagawean nyaeta kalimah anu caritaan atawa predikatna nunjukkeun kecap pagawean. Contohna kapala sakola ngistrenan pangurus OSIS di aula SMP Ciawel. Caritaan atawa predikatna nyaeta ngistrenan. Bahasa Indonesia na melantik. Jenis katilu kalimah sifat nyaeta kalimah anu nunjukkeun caritaan atawa predikatna kecap sifat. Contona A. Ceentin pangbageurna di Ciawel. Caritaan atawa predikatna pangbageurna. B. Cet imahna mah warna bulau. Caritaan atawa predikatna warna bulau. Bahasa Indonesianya warna biru. Jenis kaopat kalimah bilangan nyaeta kalimah anu caritaan atawa predikatna nunjukkeun kecap bilangan. Contohna A. Fikri ranking kahiji di kelasna. Caritaan atawa predikatna ranking kahiji. B. Pak Amak 2 kali ka tanah suci. Caritaan atawa predikatna 2 kali. Tah eta penjelasan materi tina warna kalimah. Sok pelajari tulis anu pentingna. Hatur nuhun. Sampurasun.